Napek sama gening diberi rezeki nama dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh kasih aing. Ngebon teu nyawahan teu aya nu merenya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sarwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Tah kitu ayeuna teh deuleu hayu. Urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak kahakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini. Siap ini. Kitu jalma-jalma anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura ngaleut ngungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Keamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang. Atuh Prabu Baladewa tekantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicanak ku Waladia Balatam madina kareta-kareta. Wah Semar ieu nu Astra Jingga dawala abdi urang ngareureuhkeun heula capek. Wah. Mangga anom. Jang ulang. Tereh dunya teh deuleu. Tereh kumaha ribuan nyarios teh. Hiji sepuh kapungkur ucung. Kumaha
Dina zaman karuhun baheula ieu zaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Oh gitu ulah. Komo ayeuna meureun ujang geus reup-reupan. Ih, kan tenang tua. Ngaran-ngaran anu reup-reupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor. Laras. Tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna. Lain ngagunakeun caangna. Atuh puguh we kalah beuki silo cu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang. Hartina ulah peungas di jalan eta rancatan teh ujang. Urang ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Taliti jeung ati-ati, waspada jeung permana tinggal. Anu sok kucuwas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar yawi nangun semar yawi nangun Semar kuncung danarulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra ya Kang Puputra Abong kena hariring lain nukuring ya cu. Haleuang lain nu urang. Tapi hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang. Ceuk hariring alok bieu ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri. Heueuh eta cu. Di mana jati diri na manusia geus kapanggih moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang nu matak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut. Tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa. Da setiap-tiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana. Ngancing inget setiap urang panggih jeung nanyak pasti bakal panggih jeung mudun. Nya ucu tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka diri kabalarea beh dituna ka nagara. Nya cu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa taala
kalayan pitulung Anjeuna kalayan rahmat Anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diamprokkeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana malihan aya nu ti Bandung nu ti Purwakarta nu ti Sumedang di luar Subang oge salaleu seueur anu sarumpingnya cu di lapang Pemda Kabupaten Subang ieu teh ujang pokana kulawarga besar Kabupaten Subang dina raraga Milangkala Kabupaten Subang anu ka 60 Dirgahayu Subang